urang maapan sok nyumputkeun kakurangan urang. Ya, dimana bogoh ka hiji awewe. Pan urang mah gitu disumputkeun cek paribasana tapak bisul oge nya hiji oge disumputkeun ulah katingali gitu kan. Naon bae kakurangan urang tong katingali kedulna urang, keblukna urang, goreng gaweana urang, malah urang anu nyarita tara baleg oge kitu nya pan di bener-bener heula. Gitu kan dimana urang bogoh ka hiji awewe. Wani ningalikeun kakurangan teu ka bogoh. Tentu wah tertutup rapat. Tapi kan ieu tertutup rapatnya rata-rata bom waktu. Rata-rata bom waktu. Dan memang salahna kedulna nya keblukna gitu kalekedna gitu kan carekeunana da eta mah geus jadi watek pan. Kan ari geus jadi watek mah geus jadi adat cek basa kolot mah adat kakurungku iga. Jadi hese nggak kudu dirak-rak iga nah hayang ngomean adat mah. Hese kan batak cokolot kuat tuman batan tumbal. Kuat tuman batan tumbal. Ai tumbal masa kali-kali. Ari tuman mah da geus jadi watek leuwih kuat tuman mah. Gitu. Tah. Tapi ikan bom waktu rata-rata. Keur bobogohan mah sagalana indah. Nyarios indah. Oh, sikap indah. Sagala nu terindah we gitu kan. Begitu kobil tu nikah. Mimiti nikah kakarak tidinya sing. Naon dengar teh? Sing gorehel sing naon teh? Sing gorehel tidinya mimiti ya. Nah, salah kita kebelum. Mimiti tuluy make jeung kedua. Tuluy ka dieu teh beuki dieu geuning kasar. Naon da tadina ke kasar ngan maneh nu teu nyaho. Geuningan aya nyarios teh sia mah si anjing mah si bagong mah ka pamajikan eta teh kitu. Nah, teh nyaho da memang tiba heula lagi kitu. Maneh nu katipeng. Gitu. Geuning salat ke mini kaleket mung salat acak. Naon teh nyaho maneh mah da tiba lagi kitu. Man maneh kapereung-peunang. Gitu kan. Geuning korek. Sagala teh hitungan deh ka pamajikan teh kitu. Naon da teh dina kayak kitu. Ngan maneh nu lolong gitu kan. Gitu. Jadi bom waktu gitu. Bom waktu, gitu bom waktu. Nah, urang mah kitu. Ari jungjunan mah sanes. Begitu cenah nikah sareng Sayyidah Khadijah, tiap dinten, tiap wengi Sayyidah Khadijah menakan anu baru deui kamuliaan Rasul, keistimewaan Rasul, kasayaan Rasul. Wah, beki uninga. Berarti gitu kan aing teh salah anu ti heula menduga Rasul cek aing panghebatna. Ternyata begitu parantos nikah dalam waktu beberapa bulan wae geuningan menakan nu leuwih tibatan anu kapanggih ti heula. Gitu kan kitu Rasul mah. Kitu Rasul mah dijeng urang. Masya Allah, gitu kan? Gitu Rasul mah. Numawi piraku teu leuwih tambah cinta, piraku teu leuwih tambah ta'zim, piraku teu leuwih tambah yakin. Garwana, putra putrina nya, lajeng sahabatna, da atuh semakin bertambah waktu sareng-sareng Rasul semakin menemukan keagungan yang baru. Keistimewaan yang baru. Itulah sosok yang bernama Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.